ketika orang nyaritakeun isya pangeran sia saha Allah di mana ayana nyawa teuing aju sia teh cak saha eta pangeran Allah ma aing ngomong pangeran teh Allah da ieu jelema nu kos ieu pinarakaeun atawa aya sia pangeran sia saha Allah cak saha sia cak kiai Habib ge ngomong cenah pangeran Allah talamun eueuh Habib nu ngomong mah meureunnya na pangeranna patung meureun ieu ge picilakaeun syahadatna can kagambar sedengkeun syaratna syahadat baqa usuratil musahad fi nafsil musahid tetepna gambar kagambar rupa nu disaksian ku urang di jero hate urang nu nyaksian ketika urang maca asyhadu an la ilaha illallah kudu kagambar sifat nu wajib di Allah 20 sifat nu mustahil di Gusti Allah aya 20 nu jaizna hiji kudu kagambar sedangkeun eta eueuh pelajaran kitu di SD di SMP di SMA eueuh dek modal eueuh mantak lamun teu masantren deui cilaka sia mah sakola datang ka SMA dikerebekeun ka neraka dijamin ku aing cak aing ka neraka babarengan jeung camat lamun camat teh ngaji tapi camat orang mah make kopiah nanya mancrit bagus berarti ngaji sebab orang Sundanya tuh